Rinci krincang, saladah gede bengket. Nah gitu ya di. Sidik pisan, nyirana gede. Kabula kabale mah jadi kanu balang ya embe maneh teh. Oh, kopi kayaknya sih. Kalau kabalaya mah saya boga jadi ngaji bisa, masih bisa. Saya boga ngaji kawanan. Sok milai gitu, tangkurak. Makan tahu tuh. Sok milai tangkurak gitu. Nah. Milai. Sejak 2 minggu tetap orang cepret. kulit. Nah, hok. Nah. Ih. Jarum. Ya. Tadi ada. Jarum ya jatahin kan dina kantor. Betot itu gede. Takkan apa pacaran. Tuh, kan ngaratakeun emang. Kalau ditumpakan. Beunang ditumpakan anu kan gede-gede. Beunang? Ini. Wah, Tadi ini. Yang gede-gede terus nanti heula. ente kabur ya mah. Kurang ngaratakeun kana jalami nangtung kah. Wahid. Kamilan karena di Parono kulit meninggal leutik. Heeh. Kulit mati heula. Butuh teh heula kan diganti. Nah, tangkal kopi segitu loba tuh, Pak. Tadi diganti sebelah boleh. So, pratakeun tos eta. Rapi langsung ke tadi. Ngeresang. Tamuning maju sorangan. Sudah dilumpat tuh. Kalau 11 kabret launan. Lelaunan, leuh lamun kasura. Yang mentok lega. Heeh. Oh, pratakeun. Itu mewah teuing nampuan amun dina nama. Tos gede. Oh, ti ulam kot kerempeng basa barang wing mimitian heuh. Itu di rambut Barang datangnya. Oh, itu budak leutik di kampung Mama Kawe. Kata bawa gurat. Kata juru ka itu. Itu diajar Mama Kawe itu kan di dia sekolah gitu kelas genep. Kakak tengah tak. Dua kali yuk, kena kekocoran. Ke tengah bakal kekocoran dah. Tang, sorangan ngalagok mah di. Tak kuena gitu, Cek.